Aduh, dak ampun aing mah. Poa ieu tilu ya batal. Job. Kamari tilu deui. Pan hirup aing mah di musisi meureun. Ampun aing mah. Ngising doangan ieu pemerintah. PPKM naon pantesan PPKM. Pelan-pelan kita modar, pelan-pelan kita mati. Meski mah aing mati kutu ya. Nyar duit ke mana? Ka dia disekat, ka itu disekat. Ka dia dilarang, ka itu dilarang. Ngising doang lah. Lihat ya pun namanya. Tadi bayo. Tuh, bener di baik kan batal. Aduh, aing mah. Lah. Aing skip mah aduh, tenaga aing mah. Pelang-pang aing kotok di kereman megar ge. Pelang-pang aing coba nu aya karatan. Ngising doangan. Tuh, apa aing doang gitu nya nu batal yuk. Tapi budak kan karunya udah dibatalkeun. Aing menyaran duit di musisi doang pan ya budak ge sarua. Aingnya. Mah ieu nya. Gerang geus bae yeuh. Tanah air cager lah. Karunya aja musisi dikirkeun bae mah tertindas yang anak miskin. Wih, tile roma-romana mah menang job yeuh sia. Lah ngising doangan job aing baratal bae sia mah. Aing tadi dibatalkeun ya mah le. Soal aing teu keluar di bae lajuna mah lah. Kemari tilu, ayeuna tilu. Lah aing ampun aing mah budak mah karasbon bae pan. Pan teu nyahoan keadaan kos kieu mah budak baratal. Kasbon mah kudu bae si Buluk, si Banar, si Dadang, si Bastian tah. Batal apa eta? Lain batal, kasbon ka aing. Ya, pemasukan eueuh, naon eueuh ieu. Karasbon bae pan. Pan lieur ya ka hulu-hulu seleh. Wele eta ulu seleh sadi. Aju eta menta kasbon deh gitu. Hanya sia, tah buka kolor sia tah. Hudang ge. Tah. Ya bae dia le. Tah aing lieur di si lieur. Aing keadaan kos kieu kuari anak minta jajan, naon minta jajan, coba meuli gas kudu dibelikeun, masak naon. Leung di Paraban mah dibere ieu kitu dijamin. Henteu nya. Henteu. Emangna naon ya? Son aing teu kaluar di bae lajuna mah ya. Sekian kumaha ge ieu urang. Nya ya aing bari ngong kieu ja. Nyangan duit kemana di? Jaya usaha aing mah son pan eueuh deui. Atuh musisi mah kabeh ge yeuh. Musisi kabeh ge hirupna aing mah di musisi pan. Sakabehan ge sia. Meureun. Kus kitu ja. Kitu. Aing mah. Son misalnya aing pelangpang, aing tawarkeun ku aing plus ieu moal ieu. Maksudna dangdut naon gitu kan. Meureun. Saya gemeun hidupna di aing meureun. Aing bingung gel. Pan usaha aing di pelangpang. Mun pelangpang gagal, kabeh gagal. Modal si Kewek, si Cor, si Oman, An Robot, si Andre. Meureun. Awi Kandi. Kabeh musisi pasti gagal gitu. Ieu aya naon ieu negara ieu. Diulah-ulahkeun. Ngising doangan. Kajen teuin gel. Ngajedog di imah ge, aya dibere bantuan mah. Ieu mah bantuan eueuh, tah ngajedog di imah. Oh bener le. Meureun jasi kumaha ieu. Pan pelangpang musisi ayeuna di aing kabeh. Model penyanyi, yo organ, naikeun organ yo. Mun aing boga job paling dibikeun ka si Andre. Terus aing batal mehna ge batal. Tuh gel model artis dangdut. Dan Tidubil, Marhlia, Sarah, Pila, Tepila. Kuari mengising. Ayo coba dijatuh untuk awak kegiatan naon. Pan di dinya meureun nyar duitna. Kuari mah mati kutu. Dilarang. Aing nu mere jopan ka si Andrena. Pan si Andre ge kuari mah tuh jadi tuang pacul. Woi le, pan si apa sih ka artis le? Pan aing tuang nyawer dia si gel. Makana aing jadi tuang tenda ge, aing dareukeut jeung artis. Tuh An Robot, tadina leungeunna hurung, ayeuna mah parem, baterean.
karunya aing mah. Wih le, eta ngomong-ngomong anu bintang tamu naan robotnya jadi henteu. Ira ada sih gel. Soalnya loba nu batal. Minggu isuk le. Anu boga hajatna ya jeung an robot. Da ka dieu mere DP. Mau DP. Oh, mau DP le. Asik. Kebenaran ya gel ya. Penuang can ngopi dia. Oh. Geus nyotrok itu tete jeung kopina. Ngutang. Oh. Engke bayar keudeung. Pan mau DP meureun dia sih. Isin le, saya mau ngutang bae pan. Geus lah ulah mek bacot sia lah. Itu udah. Lah. 2 bungkus ge rokona. Kopi jeung hakaneuna nya. Mantap ya pokokna mah. Kopi aya, rokok aya, jeung di imah aya. Keren we pokokna mah lah. Woi, baca. Ada. Mantes marana. Mantas nala mancip embe. Ai sih, mana tuh bingkisanna? Plastikna, dagingna. Tadi bere. Atuh cokot be sih, langsung bawa kabur. Kang jajan teu? Hayo. Guys, ayeuna mah nyokot bae di teatinya. Oke, anu mayar. Oke, yuk, guys, cokot kabeh. Kita catat bae, guys. Aduh, bilang deh. Kita mau cari rumahnya Bang Tile nih. Mana ya rumahnya ya? Jauh rumahnya, Bang. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pas Leh. Aduh, Sehat, Bos? sehat. Alhamdulillah, sehat. Calik. Ayo. Ayo. Aduh. Nyasar tuh. Adio. Muter-muter tadi bos lah orang. Bos, orang KDG ya perlu ya. Iya, Pas Leh. Pokoknya merapi. Rapi naon rapi. Meski bos ya orang KDG ya tujuannya kieu ya. Pan acarana ya. Maaf nih bos ya. Acara dibatalkan. Kayak terus kieu ya. Orang ngesiap kabeh artis geus siap nanan geus siap lin. Tiba-tiba pan kos ieu ya negara ya. PPKM darurat segala atuh batal bos. Alhamdulillah. Sedih orang bos. Kenapa ketawa bang? Nggak ngerti bos. Nggak ngerti. Oh iya, sorry bahasa Sunda. Oh iya. Terjemahkan. Jadi. Ini begini, kan kita kesini itu bareng ini kan dia yang punya tenda nih. Oh, Kita kesini ngejelasin bahwa kita ini acara dibatalkan. batal. Karena negara lagi begini di kacau. Waduh, berarti pelangpang, son, panggung, dangdut batal teh kabeh. Betul bos. Kita batal kafe bos. Orang kumaha atuh nu hajat ieu diulah-ulahkeun dangdut dibatalkan, iya dilarang, itu dilarang. Mending kene orang dibatalkan be diundur bae lah. Anu hajat da payaheun beuna naon. Son eueuh dangdut ulaheun gitu. Atuh kumaha wayahna bae lah orang ge. Padahal urang sabebeakan bara ka ditu. Aki bae mah ya. Pas Leh atuh urang, aduh, hirup ge. Hidup segan mati tak mau ya, tulangan aku lulus. Bang. Jangan ngomongin saya. Masalahnya saya mah berapa juga jadi. Mau berapapun jadi, ini kan corona. Mau entah 500 ke, mau entah 1 juta ke, nggak apa-apa saya mah. Oh iya, bukan ngerti Sunda bang ya. Maaf bang ya. Maksudnya nawar saya nggak apa-apa. Lagi Kan begini. bang, ini kita kesini itu mau ngasih tahu ke dia bahwa acara kita itu dibatalkan. Batal. Jadi diundur acaranya. Tanggal 2 jadi tanggal 10 kayak gitu. Nah masalah DP kan saya nggak ngambil DP kemarin. Saya belum mau. Gimana DP tuh? Harus masuk DP. Bos saya nggak mau tahu DP dulu. Aduh bang, orang Jakarta gitu kieu-kieuin. Ang jadi bahan permasalahan urang tuh nyot kopi. Ka warung rokok naon teh bengek hakanun tuh. Beuring bawa ka dieu. Ya urang kudu nerima DP urang meureun. Gua tahu masa lu. Nggak ngerti gua. Aduh pusing. Bang jelasin. Bos, orang ge wayahna bae ya, aduh dibatalkeun ieu, hampura bae ieu nya diundurnya. Orang kayak ka ieu ya, ka artis ya orang geus deal padahal mah orang teu mere DP orang kayak hampura bae bos, nya bosnya. Orang pusing eta geus bebeakan geus undangan ka ditu izin ka ditu dieu. Tiba-tiba pas ieu PPKM darurat kieu. Atuh batal kabeh bos.
Orang hajat hiburan uson naon sarua jeung paeheun mending diundur orang bos. Aduh, kacau di bae tuh nya orangnya. Gatat di bae mah urusanna ieu. Kadieu gagal, kaditu gagal. Ieu hutang ngalambak pan ieu. Ngahareupeun DP doang ya ayeuna ieu. Orangan si gagal burungan. Bang, masalahnya kan waktu tanggal 5 abang mau ngasih DP sama saya 2 juta. Saya nggak sempet ngambilnya waktu itu tanggal 5-an kesini ada DP 2 juta. Saya nggak sempet lagi manggung. Nah sekarang saya mau ngambil DP, kan janji situ. Maaf bang, boro-boro DP saya aja acara batal bang, gimana? Buat ini juga batal, buat ini juga batal, gimana bang? Ini anak marah-marah mulu pengen kawin maksa-maksa terus ya gimana? Ih, kumaha ya tuh? Aduh. Kumaha? Atuh kumaha tuh aing sarua liur. Nah lu bisa kumaha doang ini. Iya bang, nanti kita dirundingin lagi bang acara kita nih. Semuanya saya diundur semua acara kita. Bang ya? Jadi DP saya nggak bisa nih. Ya acaranya juga diundur bang. Kalau DP nanti kita obrolin lagi di rumah lah kita. Kita kesini jelasin dulu ke abang ini bahwa ini acara kita diundur. Wah nyesel saya nggak ambil kemarin lah. Maksudnya DP gimana ya bang? Dulu saya kasih abang nanti aja tolak-tolak aja. Bos, Sekarang keadaannya begini ya saya belum kasih DP bang. Gimana bang? Ya tapi sebenarnya sini lah, kan udah janji. Waduh, DP Itu rugi saya. DP mulu saya aja acara diundurin. Dulu saya kasih bang nih DP 2 juta dulu, abang nanti aja nyantai aja. Sekarang udah acaranya dibatalin, minta DP. Nanti aja bang ya. Naon Nanti sih? kita obrol lagi di Ini rumah lah. sukses nih sih, aing kumaha meureun DP aing mah. Nanti kita ngobrol lagi dulu. Ada sih DP naon? Iya. Cicing lah. Ini bukan nu hajatna di si pasaleh aing tayaan robotnya. Iya. DP aing son aing mah jadi lah diagram aing. Geus urang musingkeun ge busan ieu ka dieu ge ngabatalkeun. Iya kumaha geus nyokot ke teh ieu. Tar dulu. Geus ayeuna mah kieu bae lah. Kopi tah, rokok kabeh tah. Nyaa ieu. Bayarkeun ka warung. Urang mah geus teh sanggup. Ai kieu bae mah, batal bae mah. Jawab urang 10, batal bae hayu gel. Ayo. Bayar. Geus kena pasleh bae teh bayar tah. Gimana pasalnya? Ngising doangan. Ngising Ah. pasalnya. Geus ieu urang mau ya. Ikut gua. Anu. Ayo. Ikut gua ikut. Hidup dia giteng aing ka dia lain disuguhan ieu malah diangsung-angsungkeun hutang gosipan dia kita mayar ke dia aing can mayar ka eta DP tah ka aan robot ka tukang son aing can mere DP tukang palangpang can mere DP aing pun lagi lah yeuh aja acara dibatalkeun yeuh pas ieu pemerintah nya anak marah bae geula bocil semerana bocil Mang tadi orang titah nyokot jajanan ku Atila beak 200.000 Mang bayarkeun cenah. eta si eta ngahutang juga teh ka urang di bae mayar kos gitu ge ampun masalah nu tadi can beres ieu aya di bae teh mayar hutang deui aduh ieu parah ieu aduh Ah iya jeung urangnya. oh